Sapuri beuteung aya dengan sang naon di imah. Eueuhna naon da teu masak. Aya ge jeung asin tuh. Arek. Aya sambalna teu? Eueuh, aya nage asin hungkul. Heueuh kan bae lah. Panyokotkeun cing. Heug, dagoan nya. Ya, Nah, haning ge mah jaguyah. kan geus dibejakeun tadi aya nage kur asin. Panyana teh lauk asin. Tadi aya ngomong lauk teu? Henteu, Ari uyah rasana kumaha? asin. Berarti teu salah kan? Dahar jeung asin. Mak, inget teu babaturan urang nu kamari ka dieu? Nu mana? Nu korongna dolo lain. Lain ih, eta mah si Iis atuh. Make baju biru, si Ayu. Oh, nah kunaon kitu si Ayu? Bapakna nyaleg kitu teh, Mak. Adenya bapakna jadi caleg. Ah, mage baheula pernah bobogohan jeung caleg. Wah, pokoknya. Heueuh, samemeh kawin ka bapak maneh. Ku mama sate didukung pisan harita. Sangkan menang. Unggal poe mama ngilu kampanye. Wah, Aya aturan ka undangan oge memakai kaos partai, Bak mah. oh eta teh. Heeh. Tapi menang tuh eta teh. Henteu. Tah teh sageus eleh teh, teu lila mama putus jeung jelema eta teh. Nah, gitu mama. Ari teu menang mah putus we nya. Heuh da kumaha deui atuh. Geus teu hayang mama bobogohana oge. Nah, Atuh da gelo. Mak. Hari duit lebaran orang tinggal sabaraha deui? Gusti nu agung eta kana duit mun ditalepe. Hayang nyaho we atuh. Tinggal sabaraha deui duitna. Nyebutkeun tinggal sabaraha. Duit maneh geus beak. Nah, make geus beak deui mah. Dararasaan mah satara dibalanjakeun. Terus eta daang jeung jajan maneh sapopoe di mana tuh? Nah, make duit urang nu dipake, Mak. Pancek mage dipuapikeun ka emak teh rek diteundeun. Maneh mah kitu. Jajan we hantem. Ari duit maneh kudu teu. Nyaho kieu mah teu hayang muapikeun duit ka emak. Sabaraha deui nya? Aya keur ngabaso. Bruh. Cuk, cuma ih, abdi kemari ke undangan sorangan. Atuh dari wah kemari teh bantu. Jadi abdi mah nyamungan we. Lain, eta mah ongko hajatnya siga gede, tapi dah hareunana eueun euceul. Nya kumaha gitu? Eta we, nu ngaranna rendang teh meuni kaliat. Asa ngegel ban jero. Sayur sop ge meuni caberang. Kuahna ge siga cai urut ngagodog mie. Hari kentangna, Heueuh tah, kentang ge meuni kahaseum. Siga kelek Mang Usup. hari karedokna, Karedokna oge meuni buyata kitu ih. Gila aing mah, siga tai orok. tapi ngeunah teu. Boro-boro, ngeunah keneh karedok cemimin. Najan sok ngorong oge. Pokona mah wadol teman nu masak teh teu baleng. Ceuk urang mah nya kadi sakirana teu bagug masak mah geus we cicing. Tong hayang masak di nu hajat. Pan euceum mah babantu di dinya. Saha kitu nu masakna? Abdi Bruh. Lauk nila teu bisa ngambe ditalian kana piriwit. Geus lila abi teu ulin ka dieu. Mata sakalian rek nyinjem duit. pedang katana teu pati seukeut. Kang Tatang mere lauk tuna. Caritana geus sawuh deukeut, tapi datang saukur aya butuhna. Aya semah mawa ager. Mang Ikin ngojai di walungan. Da euceum mah jelema bager. Abi yakin pasti nulungan. Meuli sukro ke Ciguntur. Aya ganggarangan dina tangkal runtuh. Boro-boro nulungan batur. Hirup sorangan ge loba pangabutuh. Mang Ojan orang Ciletuh. Aya laleurna luhur sawit. Sanajan loba pangabutuh. Moal lieur da loba duit. Datang semah orang koba. Masak tempura teh dibalikeun. Duit mah memang loba. Kan hampura mah diinjemkeun. Bruh. Mari Mar, Apa? mau kemana kau? Mau lalajo dangdut. Bukannya kakimu kacugak? Sudah cager. Cager, lihat, kakimu masih bunyanyahan begitu. Aku ingin hiburan sekali-kali. Tapi ini habis hujan Marimar. Nanti di sana barelok. Lagi, kamu tidak takut di sana ditoel laki-laki? Tidak apa-apa.
Malah aku yang Noel duluan. Sekali kau. Awas ya, kalau ada apa-apa, aku tak mau kau suruh jemput. Tenang saja. Aku bisa mikro sendiri. Dibuang sayang. Biasa yang Noel duluan. Ari ojo asa asli lah rarabi teh. Naon gitu, Cek? Eta we asa can ketemu kabeli na naon. Ieu mah ge masih ngontrak. Padahal salaki ngapoe gawe. Ah, mahikeur dahar jeung kabutuhan ge geus alhamdulillah abi mah, Cek. Lain gitu. Atuh meuli we, ce ali-ali wae mah. Sangkan awak teh ketemu ginding. Piraku teu mampu. Yo, marah teu gulu kitu eta wa. Arabi we geus lila. Ari taun can boga naon. Ah, lain teu hayang, Cek. Can aya we keur meulina. Tuh tempong awak abdi mah tos ginding kieu. Nah teu kabita. Yo, pamajikan ginding mah sing cirining hirupna sejahtera. Piraku. Make sagala piraku. Eta hirup aja can sejahtera najan geus ginding oge. Sok saha? Buktina, cuma dicanung. Bruh. Hiji dua tilu. Sing cirining hirupna senjata. Saya senjata. Mak, batur mah genahnya. Arek lebaran teh marunang THR. Tong sok seri kana rezeki batur. Eta mah lain hak urang. Da geus aya bagianana rezeki mah. Oh, jadi THR mah lain hak urangnya. Nya lain atuh. Da urang mah ulah taun ge tara meunang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, Naon? aya nu ka imah tadi nanyakeun emak. Saha kitu? Tuh, indah cenah mah urut dunungan emak baheula. Arek naon? Mikeun THR. Tah geuning ari milik mah. Mana THR-na kadekeun? Dibikeun kanu ngamen tadi. Ari sia. Nama kan dibikeun kanu ngamen. Pancek emak ge ari THR mah lain hak urang. Ngatak dibikeun we. Kan ieu sia. Naon? Diteudeun di mana? Naon emak nu diteudeun? Otak maneh. Bruh. Cek, karaokean yuk ah. Mung hoream. Cemburu atuh. Mung hoream. Keur rudet kieu berbor hayang karaoke. Rudet kunaon ieu teh? Sakitu loba duit ge masih keneh we rudet. Rudet mikiran percintaan. Sigana abdi mah jeung kabogohan nu ayeuna bakal putus. Eta geus putus deui wae. Hayo we euceum mah. Bobogohan teh mending geus siga sinetron, loba enggeussanana. Ari geus kumaha deui daripada rudet. Teu heula jeung Asep Godeg, putusna gara-gara bulu irung anu narolol. Kamari jeung Dadang Rante, putus gara-gara awakna bau tai bujal. Tah, ari jeung kabogohan nu ayeuna putus gara-gara naon atuh? Kesal ceuk keluargana ngan ikut campur wae. Tuh coba ari rek serius mah deketan keluargana. Ah moal bisa. Justru lamun deketna mah tapi omongeun. Tuh nyalalaunan deketanana. Ah anger moal bisa. Saha kitu keluargana nu sok ikut campur teh? Pamajikanana. Bruh.